Pak, naon cirit? Karena naon pak? Lieur aing ngebagong teh kumaha cirit teh? Cik pang macakeun baru tau naon ieu teh cenah teu kaharti aing mah. Eta tinggal baca pak. Nyasa teu bisa maca mun bisa moal ngahulang meureun aing oge cirit. Nah bisa jadi hoka ge, bisa wae tuh make partai. Lain pak emang teh diajar baheula. Nya boro-boro diajar maca tuh situ cirit. Baheula mah diajar lagi ilmu diadu we jeung diadu. Mentak untung kataekan. Sok aya nu teu kataekannya pak. Tah eta si Orai Cimaru maneh apal tuh orang Batu Lawang? Oh, bapana si Mitsuki. Nu beungeut teh bodas geuning jigapu. Tah eta teh teu kataekan, mentak teu paeh-paeh nepi ka ayeuna. Nah teu paeh-paeh pak. Pan teu kataekan cirit. Mentak maneh ulah loba bating ilmu ge bisi limpas ge lo geus ya. Oh, padahal mah yang panon jiga si Sardut pak. Hah? Saha Sardut? Eta si Sarada budak teh Sakura. Hulu ruksak. Nya mau bisa atuh cirit turunannya teh mah. Mun di chat bisa teh pak. Pilok jeung beut maneh sakalian. Burton, main yuk. Kela keur kongres ka dieu tuh ka dieu. Hah? Kunaon panon maneh kitu? Pak tinggal ipa panon si Sardut. Astagfirullahaladzim. Dikumahakeun maneh teh Sardut pan kudu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Sasuke binti Haji Pugaku.